alam dunia beki keeng loba jalma nu malaweng nu doraka beki anteng kana ibadah temayang. Punya teliti ternyata horenganan nu gede ganjaran nama pedagang. Oh bener gede ganjaran, hebat pedagang. Lain lalagaan bener pedagang teh nomor hiji nu mentak moal aya moal pati-pati dagang dijadikeun nomor hiji lamun teu dipilih ku Gusti Allah. Buktina Kangjeng Nabi urang lain tani dagang. Tuh alhamdulillah teh heula bae. Ba'du sahabat ditaros bagusan mana at-tajirus saduq, pedagang anu bener anu jujur jeung anu mutafarrig lil ibadah juntrung ibadah. Coba maningan mana jeung hebat mana jeung nu leuwih dipake karesep ku ente ka sahabat nu mana? Apakah tajirus saduq am huwa al mutafarrig lil ibadah, pedagang anu bener atawa anu ibadah bae magahan ngaji di masjid bae di majelis bae dibandingkeun jeung pedagang nu bener ieu muantepan nu mana? Jawabanana sahabat at-tajirus saduq ahabbu ilayya, pedagang anu bener anu jujur eta nu paling dipake karesep ku kaula. Masya Allah mantak alhamdulillah hadena ge Haji Pendi pedagang iya dipake karesep ya ini pohara ieu ngan didinya ge at-tajirus saduq pedagang nu banget bener make banget bener nu pohara benerna. Ditanya naon sebabna ieu pedagang anu bener teh dipake karesep? Oh lantaran jurigna datangna loba jasa. Yati syaiton fi tariqil mikyal wa fi tariqil mizan wa fi tariqil masahah wa fi tariqil ahdi wa fi tariqil ito wa fi tariqi datang setan ka pedagang mah di mana ye hiji dina nimbang setan dirinya joget joget setan dina ngitung setan geus kikian bae kurangan ayo biasana mengaji aya lepitan karung teh jumlahna sabaraha teh sabal teh segitu teh biasa 100. Nah setan bisik kurangan hiji aja lamun satrek teh satrek puso aya sabaraha teh 50.000. Nah jadi lamun sabal dikurangan hiji kurang sabaraha tuh nyahoan jasa 2.500 atuh berarti coba pinter jasa. Ya Allah palingan Haji Agus bungeun babaturan jeung nyana atuh iya martun dia yati setan fi tariqil mizan wa fi tariqil mikyal nimbang karung mah dari timbang kan ente nya nama cuma dihitung doang kurang-kurangna gitu eta lamun kanyahoan kurang dihitung kan telepon tah engke kumaha tah jawabanana ini ada kekurangan 2.000 gimana teh oh di jalan itu mah kali ada yang nyolong blon itu logika ente mah faktor kesengajaan aduh parah ya mah kos ge badagang Masya Allah paling minim anak-anak kali tuh waduh ngitungnya nggak beres lah anak-anak mohon maaf aja lah namanya juga karyawan
Udah jangan salahin saya. Ya udah tinggal hitung aja kekurangannya udah. Gitu baik palingnya kos gitu tah. Nu enggeus kos gitu eta. Masa dikurangan di jalan? Jadi tuna. Nah ieu setan tah. Dina nimbang di warung leutik bae ge warung leutik geus datang we joget setan di dinya. Sakilo. Kurangan. Saon kurangan saon. Hayu kurangan. Lamun aya 10 kilo kan jadi 10 on. Jadi lamun aya 100 kilo berarti 100 on. 100 on itu berapa kilo? Tuh, nyawan lancar. Maksudnya karena gitu-gitu lancar jasa tah. Ya Allah, emang batur jurig beren. Gusti Allah, bagus. Aduh, geus nu ngameteran. Komo teman tukang jengkol bisa jasa kan? Tukang jengkol di pasar kurang keur leutik pan sok neulekeun we. Bisa nama teh segitu. Ieu na leungeun aya. Hiji mah hiji, dua mah dua, mah tilu mah tilu, opat mah opat, lima mah lima. 12 sih beneran tuh sudah ngitung. Coba aing mah meuli 100, hitung di imah tek datang kaya 100 bae ge. Eta kurang eta 100 bangsa-bangsa 20 mah kurang. Bisa tuh tukang jengkol. Ya Allah, hiji mah hiji, dua mah dua, mah tilu mah tilu. Loh. Setan. Aduh, tapi tukang obat mah enggak ya Pak ya? Enggak ada ya, susah. Setan susahin, takut disuntik kali. Iya, susah. Oh, jujur ya nama. Jujur. Siapa disuntik setan? Masya Allah. Tuh. Iya. Orega dan pohara jasa. Nah, datang melalui hitungan, datang melalui timbangan, datang melalui meteran, datang melalui. Ah, kalau besi gimana Pak? Ada juga pengurangan. Aduh, Masya Allah. Iya pedagang, iya boro-boro pedagang gede. Pedagang letik bae pedagang letik kudu bae ngurangan. Tukang beas ieu nu main. Bisaan jasa teh. Masya Allah ngaletranana set, satu, set, dua. Ieu gorengan ieu bisaan ieu. Eta nu kayuna teh nu kitu maranti kayu teh naon ngaranna eta? He kerokanana, kerokan ieu mah main bae. Tete bisa tukang beas. Kula sok ndelegeun bae itu. Ieu pan tukang beas ieu kitu. Bisa eta. Ini ku cepet jadi teu kanyahoan. 10 liter seperapat mah geus aya. Bener kan? Mana di tukang beas? Ayo ngaku. Aduh ya Allah ya Rabbi. Guys, tamah. Eta mau jelas-jelas kuari mah kuari tukang gabah. Lamun nusok melian teh taka imah-imah almarhum abah teh pan sok ngajual gabah tah. Waduh, eta kalengna handapna ngendong. He kaleng ngendong, handapna ngendong. Masya Allah, ngendong biasa ka handap. Geus teu bisa dilempengkeun. Teu bisa nangtung da kaleng. Kudu dicekelan kieu ye. Lantaran ngendong ka handap. Giliran bae urang deuk meuli. Naik kaleng. Keluar kaleng naik. Masya Allah ngajengking. Masya Allah barang ditanya, "Mang, ieu mamang tukang gabah orang mana?" "Orang pondok." Sial. Bener orang pondok ya. Kaleng, letter dimain-main gitu. Nemendak Kangjeng Nabi mual pati-pati ngomong at-tajirus shaduk. Tajir pedagang nu bener leuwih utama tibatan jelema nu juntrung ibadah. Sebab ibadah mah di masjid sorangan bae teu ngarugikeun batur. Dek salat mangga bae, dek zikir mangga bae, dek baca Quran mangga bae. Tinggal ngamainkeun ikhlas jeung henteu ikhlas ta diri sorangan. Tapi pedagang mah ieu jihad fisabilillah. Torojol setan, lamun nyana lulus digoda ku setan, ieu nilena sarua jeung perang sabilillah. Lain alhamdulillah kitu henteu sih.
Togol alhamdulillah. Pugu tadi ge beungeutna robah. Tah, iya yati syaitan itarikil mizan. Lamun urang nimbang hate kurangan asetik tapi urang teger ulah kajen kumaha dek rugi dek untung pokona mah sakilo bae berarti lulus ngameteran sameter bae lulus eta lamun baheula asok meuli tadi Tangerang teh eta ngameteran lawon cepet jasa bisa seret meuli 5 meter aya 4 meter setengah kunaon bisa awat eta pedagang ya Allah ya Rabbi eueuh nu jujur ternyata Kangjeng Nabi nyaritakeun kos kitu teh ya horenganan eueuh nu jujur ai eueuh jasa mah meureun teu ngan 1000 hiji pedagang nu jujur wallahu alam nu ieu maksudna nu deukeut mah sarua jeung perang nyana nu mantep pedagang lamun jujur pangheulana ka sorga alhamdulillah mah lulu pangheulana ka sorga pedagang nu jujur ya Allah ya Rabbi sarua jeung al-ghaniyus syakir afdalu minal faqirus sabir pohare eta jelema nu sugih bersyukur ka Gusti Allah leuwih utama tibatan jelema nu fakir nu sabar jelema fakir sabar ganjaranna gede jasa dibandingkeun jeung nu sugih bersyukur masih hebatan nu sugih sebab lawan nu fakir sabar ngan nyana doang ai anu sugih bersyukur karasa ku kabehan ye ieu ge pedagang bener atuh pan ngeunaheun kabehan coba pedagang nu teu bener sia lain mah moal meuli deui karung ka Haji Pendi emang kunaon jadi kurangan jadi oplos kayak ku baledeg gitu mulai geus nah teu disumpahan geus disumpahan ku jelema waduh geus bebeakan aya ge babaturan urang ngajual ka Haji Pendi ulah kunaon sok dihutang sok dibayar geus parah aduh masya Allah pedagang anu jujur leuwih dipake karesep tibatan jelema nu juntrung ibadah kunaon eta lantaran hese jasa neangan pedagang nu jujur dibandingkeun kaheseanana ku ulama kos kumaha sih kaheseanana pedagang anu jujur eta hese jasa sakumaha hesena jadi pemerintah jadi khalifah jadi pemerintah nu jujur teh hese lain sekedar hese cek urang kedua huese di partai jujur tek ceuli di PKB jujur mah ti dituna di P3 aya orang PKB mah di dieu P3 jujur eueuh ti dituna Golkar tuh mau Golkar waduh jujur partai mah pembual kabeh ge ieu bat lain cak ulama hesena neangan pedagang jujur sakumaha hesena di partai di pemerintah nu jujur huese ya Allah ya Rabbi atuh amun deuk aya nu jadi bupati janji pohara jasa pannya pokona mah asana enduk bangun teh enduk hebat negara barang geus bae kapilih bangun melempem bae lurah enduk dipilih ku urang lurah pohara jasa janji ieu janji itu barang geus bae biasa bae ih sugan teh lurah ieu keur carita lain cakula ieu nyampeikeun doang yih aya dipikir-pikir ja bener sugan di PKB mah henteu meureun henteu di PKB maksudnya di PKB mah ada beneran gitu seuri deui bangun teu percaya henteu wah teu ekstrim ya mah ya ekstrim ya mah udah beres aduh duit yang konsolidasi pakai meuli ban mana ya Haji Ian teu beres duit yang konsolidasi pakai meuli ban masya Allah
eta kan geus dihitung bakal naik ya 10 juta yang konsolidasi 2 juta nu dibikeunnan 8 juta ditilep punyana operasional eta kos kitu eta mah di Amerika di dieu mah tuh waduh bener iya at-tajirus shadiq pedagang anu bener leuwih dipake keresep tibatan jelema nu juntrung ibadah lantaran naon ku hese-hesena sebab nyana selalu perang menghadapi hitungan berarti perang menghadapi takran berarti perang menghadapi meteran berarti perang menghadapi memberi berarti perang menghadapi nyokot berarti perang ndek nyokot barang nyana perang ndek mere barang nyana perang terus-terusan teureun-eureun perang hatta ndek sodakoh bedek sodakoh diperhitungkeun make kalkulator tek kalkulator waduh hari ini enggak usah sodakoh dah aya aturan kos gitu tidak ada uang untuk sodakoh hari ini banyak sodakoh pedagang mah kos gitu jasa Masya Allah hese jasa dek sodakoh teh pait hese ayo jihad fisabilillah orang lamun nyaritakeun jihad di Palestina jihad di Suriah jihad di Irak dan lain sebagainya di Cina dan lain sebagainya enggak padahal mah teu kudu jihad diri itu dagang ka jihad fisabilillah waduh aya aturan pedagang masalah ki jeung pamajikan ribut salaki jeung pamajikan duit teh masing-masing duitna duit salaki duit pamajikan eta pun blon pan blon eta pedagang teh hampir blon kabeh kos itu tah Masya Allah nah iyalah nu mantap kangjeng Nabi nyaritakeun kos kitu lantaran hese ternyata dagang teh mulia lamun bisa jujur pangheulana ka sorga mudah-mudahan pedagang anu aya di ledug khususna umumna di santero dibere jalalujur ku Gusti Allah nu geus manggeus supaya ditobatan nu encan mah supaya mulai deui tobat maksudna tobat abeh dipake karido ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala urang lamun nyaritakeun kos kitu teh sebab pedagang jujur karasa ku kabehan didaroakeun ku tatangga-tatanggana mudah-mudahan mangajepen dipanjang umurna cak tatanggana emang kunaon gitu nya mah asal untung karasa ku kami kabehan tuh ngeunah kami mah teu dititah deui ge endek jadi satpam bae abeh mangajepen di aman ngeunah di satpaman teu kudu dititah deui aya jelema tulag-tulog hei ka mana sia hah bangunan mencurigakan awas emang situ siapa aing lain sasahana tetanggana aing mah kulantaran aing geus kabeuli jasa ku mangajepen di geus awas sia indit ka ditu bila perlu neuk dicokot bagi dua jeung aing eta kos gitu ya Allah ya Rabbi nah iyalah urang salila hirup nu jadi pedagang nu tani anu itu berbagai aktivitas di kantor bisnis dan lain sebagainya ieu kabeh jang bekal ibadah niatna lamun urang niat jang bekal ibadah insyaallah sebab wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun salila hirup urang dititah ibadah dagangna niatan ibadah bisnisna niatan ibadah tanina niatan ibadah di kantor jadi guru niatan ibadah PNS niatan ibadah ujung-ujung nama nu mana ge urang kabehan bakal cara almarhumah balik ke negeri urang nu asli dimulaian ku alam barzah kebelah dituna alam mahsyar engke urang aya di alam akhirat nu ka sorga ngeunah di sorga nu ka neraka ngarasakeun nyerina siksa neraka nu mantap urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan khususna almarhumah ibu Ismiati dihampura sakabeh dosana dilegakeun di kuburanana dicangkeun di kuburanana dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah
Kitu keneh dulur-dulur urang nu geus maraot, bapak urang, guru urang, mudah-mudahan sarua dihampura ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Urang kabehan akhir hayat urang mudah-mudahan husnul khotimah. Ya. Lantaran kurang rada kurang sehat dicukupkeun sakieu padahal mah aya dongeng pedagang jujur jeung dongeng pedagang mardud. Malah aya awewe anu dagang jujur deui. Bisa hiber ka Mekah, urang Mesir. Bahkan nyungsurikeun ka jelema-jelema anu sejen, loba nu ngalamar. Tapi nyanana tetep embung bae. Tapi kapanggih di Mekah jeung hiji lalaki nu tadina ngalamar, akhirna ditolak ku eta awewe, barang datang ke Mekah diterima lantaran naon? Horenganan si lalaki ieu pedagang nu jujur. Lain alhamdulillah batur. Asa kanyana bae heran aing mah. Kan ieu mah insyaallah dongengna engke bae lantaran kulana kurang sehat. Nya dicukupkeun sakieu urang ngadoa. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu mutashabbihan alaina fanattabi'al hawa. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima. Allahumma salamatan 'alaina wa 'alal hujjaj wal guzati wal musafirin fi barrika wa bahrika ajma'in. Innaka 'ala ma tasha'u qadir ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa sa'yan maskura wa dzamban maghfura wa tijaratan lan tabura ya alima wa bisudur. Akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi madkhalaha wa bil hadaran khairan min dariha wa zawjan khairan min zawjiha. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.